coba menta diukna kahareup ulah sangat sono nu taya papadana kahareup diukna di Apayun kula dawa timbalan abdi Gusti nampi kana pembagis kalayan ngahaturkeun semah pangabekti kahunyupan jenengan Sri Paduka pupu dening ati semaheun abdi sapangeusi nagri hamba-hamba sapangeusi nagara ngiran ujas duti sampean diterima kipati hatur nuhun ngiran kali perkawis naon tina naon rupiah muga akeung sawa cukup lumur jemar hapun tena anu kateda ngiran dina soal kasalahan urang pada saling maklum ti hatur nuhun Gusti Prabu kali perkawis cobi aya pikir saeunaun purwa salira kersa nimalan bujeng hingga kapunut marganing tanaga emutan larapati kasangakeun ngiran nan ya sewe da sore kene ongko gahareup diukna Senopati Ki Adi laras eta kapayun salikna Ki Adi punten kapengkeran kapayun aya kurayot di payun tapi nada mati simapi pun Senopati nampi kana pembagi salira kalayan ngahaturkeun semua pangabaktos kahunyupan jenengan Gusti Prabu diterima Senopati atur nuhun ngeran atuh kalihna teh tapuk pilih kirang tatak kirang ti duduga sareng peryoga cologok sareng sajabina maklum ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana pilih ayat cara anu tesapuk sareng mamanahan salira muga salira kersa ngamaklum ngeran dah ieu saling maklum Senopati hatur nuhun Gusti Prabu tingtigana ieu teh aya pikir saeunaun cobi kula urwa salira kersa nimalan bojeng hingga kapunut marganing tanaga emutan larapati kasanggakeun ngeran cobi kula bangga bangsa di ajeng-ajeng ngeran ari kahiji nama kaula pribadi ngahaturkeun sewunuhun laksa ketika bingahan kaanyeun duaan anu parantos nyaosan kana pangulemna kaula dina dinten ayeuna nah make jeung sasauran kitu laras kula diangkir ku Narpati dionang ku raja dicalukan ku ratu kaula salaku bawahan moal bade ngijing sila bengkok sinembah laras kula nah dalam salira ngeran laras kulan daji sim abdi mah bawahan muhun di mana-mana gepan bawahan mah kumaha atasan nya atuh jisim abdi mah anak buah kedi abdi jisim abdi mah anak buah kumadunungan laras kula lamun dina supir mah jisim abdi mah kenek mangga bade siang na mangga nalah bade subuh na ge mangga teh teuing pintu terbuka 24 jam kanggo salira ngeran mangga tansah diajeng-ajeng ngeran laras sayogi kula satuluina kaula teh ngarasa sono ongko kulawas tarapat tepung lawung Pak Amprok Jonghok ngari sami geran sami isim abdi ge sono sami Gusti kasono jisim abdi moal luntur ku kaibunan moal gedak ku kaanginan moal belel ku kapoe laras atuh kalintang bagja na jisim abdi dipikasono ku salira ku Narpati meni asa kaangkat harakat derajat dipikasono ku raja meni geunah karasana aya dipikasono ku raja
Angtos. Peperihan mah aing di imah ku pamajikan teradpi ka sono. Sami kula. Padahal kurang kumaha banget aing sakieu guantengna. Nya. Ganteng. Iya. Bulan. Sami jisim abdi oge lamun ceuk bahasa ayeuna mah ceuk barudak ono ida ican Gusti. Ya, bulan. Naon ono ida ican teh? Sono ka cida pisan. Da ayeuna mah zaman disingkat jelema teh. Disingkat. Ayeuna mah zaman disingkat, zaman instan. Zaman serba instan. Zaman serba instan, ayeuna mah zaman teh geus robah. Dahareun instan. Laras. Zaman ayeuna mah ayeuna pesen, ayeuna datang. Nya. Zaman ayeuna mah instan. Pesan gitu kudu init-initan anu barang dahar. Kakawin-kawin oge ayeuna mah instan. Instan kumaha teh? Ari kawin instan kumaha? Kawin instan teh ari ayeuna dikawin isuk anakan. Isuk na boga budak. PDP atuh. Lain instan. Di DP heula. Dipanyer heula ayeuna mah. Nya. Kabahas instan. Instan kumaha? Disararingkat ayeuna babahasa teh. Disingkat kumaha? Sok da abdi mah aneh. Mode seuri dina WA nah jadi WKWK. Naon hubunganana geus? Naon hubunganana seuri jeung WKWK da dibaca teh wak 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 wak. Nya itu teh kula. Ai heueuh nya tuh. Zaman ayeuna mah ditanya keur di mana jawabna saeutik naon OTW. Ari OTW teh kurang gaul. Ketinggalan zaman. Teu gaul jeung medsos teh kieu ye. Nya ari OTW teh naon singkatan tina O T jeung W. Tina naon? Muhun tina O T jeung W. Jadi OTW teh tungguan we. Asal lagi. Lain lah. Asal lagi. Ari OTW teh teh singkatan tina bahasa Inggris. Turing. Nyaeta on the way. On the way, on the way. Jauh-jauh tungguan. No. Eta teh on the way Gusti, on the way. Ari on the way teh bahasa Inggris. Inggris teh. Bahasa urangna Oh, tewe. on the way we kitu. Cumohon pan on the way teh bahasa Inggris, bahasa Sundana geus loba ting nanya. Raja ieu teh pila bata tanya sia teh. Raja ngeunahnya itu nyaho teh kitu we nyarekan. Geus. Langsung dialihkan perhatianna. Satuluina kaula salaku raja di ieu nagara narepati di ieu negeri. Dina poe ieu kaula bakal nyangakeun pangajen. Hatana anjeun duaan patih lan senopati. Iya, Bang. Nyangakeun penghargaan, bener. Tina perkawis naon, ieu teh penghargaan. Cobi. Tobi. Nyaeta anjeun duaan dina mangsa ngeuyeuk dayeuh ngolah nagara ngurus hamba-hamba rahayat. Estuning anjeun duaan teu ngijing sila bengkok sinemah. Sabagian waktu anjeun dipake demi kepentingan negara jeung bangsa. Laras. Nepi ka ieu nagara karangkancana. Jadi nagara berat beunghar ceuk paribasana, buru di juru, bro dipantok ngalayah di tengah imah, buncir leuit loba duit, ieu teh hasake anjeun patih jeung senopati. Waduh. Wah, yo. Janten ieu teh pangajen teh dipasrahkeun ngeunaan pengabdian kaula ka nagara. Bener. Laras. Gusti Prabu, naon? Kumaha cobi kula? Sewu tong janten Bandung salaksa pun dados duka. Sanes disim abdi bari nampik pangasih kana kasihan salila anu sakit luhurna. Nanging bawi raos ngabdina kaula ka negeri, sebaragana kaula ka nagara anu dipalar sanes layang pangajen. Anis. Anu dipalar sanes hadiah, anu dipalar sanes pamuji. Nanging ngabdina kaula ka negeri
sebab ragana kaula ka nagara teh anu dipalar cita-cita urang sadayana laksana nyaeta nuju nagara anu subur makmur gemah aman santosa kerta sareng laharja negara madani mardotilah kahonta jadi sanes layang pangajian ngira Sanes ulah. isin ngira Laras eta. kirang kumaha jisim abdi digaji ku nagara sakieu agungna Laras ulah. teu acan tunjangan-tunjangan anu sanesna Sakitu diwowoina geuning. sakitu diwowoina jisim abdi uang makan gratis lamun kamamana dijamin ku nagara Kosna. ongkosna bengsina Laras. ayeuna bade ngarepkeun kana penghargaan bilih kasebatna jisim abdi ngarawu ku siku ngeran Pilih kasebat jami. sanes yang pangajen pangapunten paralun ngeran sanes bade nampik pangasih kana kasihan salira tadi disaurkeun kepun kakang luhur itu luar biasa pangajen ngeunaan pengabdian kaula ka nagara sanes layang pangajen sanes bade nampik pangasih Doh. ngarti kaula ge ngarti anjeun duaan ngabogaan pamadegan anu sakitu mulyana hade eta teh boga pamadegan jiga kitu jadi ngabdikeun diri ka negeri sabaraga ka negara lain karena bonus lain karena hadiah atawa penghargaan Ya, tapi selikuti selakerang dina mangsa urang ngeuyeuh ngolah negara sabab naon sabab ieu nagara nu urang keur urang wajib dimumule ku urang da hasilna ge keur urang-urang hade cocok jeung pamadegan kaula ngan kade kaula teh salaku raja anu ngabogaan kewajiban pikeun mere penghargaan kasaha wae jalma apalatur negara di negara anu geus bisa ngaronyakeun dina segala widang kagiatan Etos kerjana luar. jadi kaula teh wajib mere penghargaan ieu mah ti negara ya kula. timbalan hiji ngahargaan kadua bakal jadi pamicu atawa perangsang kernulian geuning dina mangsa digawe ka nagara teh lamun bener-bener suhud lamun bener-bener ngesto kana pagawean bakal aya digaji anu disebutnya eta penghargaan teh Oh, laras kula. daya teh pikeun ningkatkeun etos gawe para aparatur negara Laras. sabab negara urang ngabutuhkeun sumber daya manusia anu berkualitas Tangtos kula. negara urang ngabutuhkeun sumber daya manusia anu handal kaula ge teu hayang ngabogaan aparatur negara ngabogaan bawahan digawena ngan ukur gumantung ayana dunungan Oh, eta kula. tempo aya dunungan kakara daek digawe Ya ade. Heueuh ningali dulu. tempo aya dunungan kakara daek sasapu eueuh we dunungan kitu we hare-hare kadang-kadang nyontohan teu balik pejabat teh mah jeung main slot segala rupa Hey. Aya nu kitu nya eta. dina rapat mah jeung make slot segala rupa kade pejabat montong mirucaan teu balik sabab sing inget kabeh fasilitas anu dipake ku urang nepi ka ku pejabat eta teh hasil duit rakyat kade nu matak tingkatkeun kinerjana para pejabat para aparatur negara sangka naon sangkan karasa ku masyarakat ayana pejabat ayana pamimpin teh lurus tingkatkan pelayanan terhadap masyarakat birokrasi ke masyarakat ulah dililieur birokrasi ulah dihehese sabab hakikatna birokrasi teh pikeun mempermudah masyarakat lamun aya kabutuhan Lain mempersulit. leres birokrasi teh lain mempersulit kade Untuk mempermudah.
leres. Jadi ayana birokrasi teh pikeun mempermudah lain mempersulit rakyat. Leres. Kade di mana rakyat aya boga pangabutuh ka aparatur negara ka pamarentah sok buru-buru sabab naon yen urang teh ti rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Itu ulang. Leres. Ulah neangan jadi usaha jadi pejabat teh. Dari denge-denge jadi pejabat teh ngadon usaha. Lamun orientasina jadi pejabat usaha kaituna bakal ngahalalkeun sagala rupa cara teu nyaho duit negara teu nyaho duit rakyat dilegleg ku sorangan. Nu penting urang untung, nu penting urang beunghar. Leres. Nu matak sok kudu mineng nguriling ka tepi swiring anya celang ka padesaan. Tepungan masyarakat teh ku aparatur nagara unggal poe. Lain piknik wae. Lain healing wae. Teu naon healing oge aya nepungan rakyat mah. Disebutna fardu kasamut sunat kalampah. Sok datangan kabeh masyarakat teh unga daerah ngabogaan pangabutuh sewang-sewangan. Bakal ngabogaan pangabutuh oge kaperluan anu beda-beda. Leres. Timbalan ngeran datangan bisi aya masyarakat anu kalaparan kade. Bisi aya masyarakat anu teu dahar. Leres. Jadi kampanye unggul. Dari urang mah dibalik aya kampanye jiga nu heueuh ulin ka kampung-kampung datang ka padesaan. Remen mere ka masyarakat. Janji emurulu ka rakyat kumaha janjina aku akan membela wong cilik wong lemah tapi kadang-kadang geus kejedog jadi pamimpin teu eling ka rakyat. Leres. Nu matak sok jadi pamimpin teh urang mah geunah. Lamun dicokot karena urusan waragat, urusan duit, urang mah aparatur negara sanajan diukungku dina kursi gaji unga bulan bakal ngocor tuluy. Tapi rakyat lamun teu ngojek mah lapur. Lapor ulah. Teu milu nambah mah mau menang duit. Teu minum. Sedangkan urang digaji teh ti rakyat, ti rakyat. Di rakyat mana Gusti digaji eda ai rakyat bayar pajak. Pan rakyat make jeung rakyat mana? Sok kabeh dipajakan. Balanya dipajakan, imah dipajakan, motor dipajakan, mobil dipajakan. Kabeh eta teh pikeun ngurus para pejabatna. Gaji-gaji Pikeun ngagajihna para pejabatna. Nu matak urang kudu mulang tarima ka rakyat teh. Ulah sangeuna dalam dibuligiran mah era gablek naon siala meneueuh rakyat. Sinyaah nyali. Waduh, lain waduh mikir. Leres. Nya leres tuh nu matak yuk urang tingkatkeun segala rupa kagiatan anu aya patula jeung patalina demi kepentingan negara jeung bangsa. Tingkatkeun. Tadi ge disebutkeun ieu negara ngabutuhkeun sumber daya manusia anu berkualitas. Timbalan Gusti nanging nya kitu panggitan masyarakat oge aya penyakit masyarakat. Bener. Da tiap lembaga atau tiap naon-naon oge aya oknumna. Aya wae namanya. Penyakit masyarakat di antara masyarakat ayeuna, wah kadang-kadang loba nu laporan ka aing oge.
masyarakat ayeuna loba nu kabelit hutang gara-gara nginjem ka Bang Emok. Karena pinjol negara Karang Kancana jadi negara anu berat beunghar lain wungkul jasa kolot urang baheula tapi ieu aya campur tangan bangsa anu liar. Aya sumbang sih. Jadi itu aya bantuan di negara anu liar baheula saacan maju kaula teh meunang bantuan. Janten aya bantuan di negara anu liar. Di negara mana Gusti? Saat sana kaula jadi negara berat beunghar depan berluaragat leres. Kaula teh menang sumbangan atawa bantuan anu bungana teh leutik pisan. Leres. Nyaeta ti negara Astinapura anu dirajaan ku Prabu Duryudana Prabu Jakapitana. Jadi jelas ieu negara Karang Kancana boga hutang budi anu gede ke negara Astinapura. Leres. Tah kaula rek nanya raga katineng anjeun duaan lamun negara Astina menang bancang pake wuh rek kumaha? Menang kararapat kumata. Menang kararapat ya upami negara Astina kenging kararapat mah urang wajib ngabelana, wajib ngabelana, wajib ngabela, wajib taya. Satuju jeung kaula. Maksudna naon? Lamun maneh hayang apa negara Astina teh kiwari keur menang kamusibahan atawa harengheng kudu dengan pajejet kudu deuleut. Menang kararapat. Kenging kararapat bener. Naon teh ya? Negara Astina ayeuna keur mayunan atawa keur ngalakonan perang anu disebut perang Bratayuda. Waduh. Perang Bratayuda antara Pandawa jeung Kurawa. Nyaeta Kurawa teh adina Duryudana. Ari Pandawa dulurna keneh teh. Ai Kurawa mah boga bapana teh Dastarata. Ari Pandawa bapana teh Panu. Dastarata jeung Panu teh adi lanceuk. Jadi itu perang dulur jeung baraya. Leres ulah. Jadi tah ayeuna teh geus ninsa ka poe 10 mun teu salah mah. Lajeng tah negara Astina teh minta bantuan ka kaula nyata bantuan anu disebut minta bantuan tentara tamtama pikir ngagempur Pandawa dina waktu ayeuna. Oh jadi nyungkeun bantosan tamtama tentara minta bantuan ti kaula 1000 tentara ka kaula. Waduh. Siap di mah ieu. Sababnya eta pikeun ngalawan Pandawa pang-pangna ngalawan Senopati alit-alit. Saha anu kedah dilawan? Anu kudu dilawan ku manjeun nyaeta Pandawa nomor 2 ngaranna Bima. Waduh. Jeung si Gatotkaca wayahna lawan ku anjeun. Allah. Lawan Papa jeung Anjir. Naon Senopati ngahulang alah. Ganu sowak itu. Ngalawan Gatotkaca ngeran. Nah, mah kejeng jiga nu seber. Gatotkaca teh otot kawat balung besi tulang baja. Gatotkaca mah kulitna geseng. Buukna ge paku 7. Korongna ge paku payung.
dalamun kiih batur maka luar cikiih ari Gatot Kaca olire Gatot Kaca setia tua bengkel teh jadi kaula teh sareng para tamtama pikeun ngalawan Bima jeung Gatot Kaca bener eta teh Senopati alit-alit bener ngan ieu teh Kurawa ayeuna aya dina kaunggulan di atas kertas nah sabab Senopati agungna ti pihak Kurawa nyaeta Resi Bisma Resi Bisma ai ti pihak Panawa ti pihak Panawa anu ngalawan Resi Bisma saha awewe nyaeta Sri Kandi Sri Kandi pamajikanna Arjuna tak ieu teh jigana Panawa geus kalap wah geus poe teh geus butek otakna sabab Panawa kadese dina poe kamari ayeuna wayahna urang gempur Panawa keur maeukeur Senopatina awewe nyaeta Sri Kandi aras eta kaula yakin anu ngaran Bima Gatot Kaca bakal puyar konsentrasina sabab yakin anu ngaran Sri Kandi bakal terjajaten kursi Bisma wallah saya Gusti jantan kaula kedah ngabantun pasukan 1000 pasukan bawa kuanya saya jeung anjeunna ka itu mangga saya mangga tatos kula dupi kaula Gusti sarua saya milu kadohong ka dieu aing iya Wating cager nepi ka kiamat ieu moal cager-cager ceulina di beton celina kapan budeg anjing budeg aing nyaho sok lalajo dina YouTube budeg sia teh api-api ngalamun padahal mah ceulina teh ngaguru tepung usia tepung raja wey kaitu ngaliat na kaitu janji si goblok aya naon dina cilina janji anjir gaang kita ka aing nanyakeun saha nu maot anjing biasa kayak gitu apa bapak maneh maot ubaran ku tutut hakan ku sia tutut tinggalengna geraja tepung nyangakeun semua pangabaktos Gusti ditarima kulanto aduh kulan aduh tong dijawab Gusti capek-capek kesel mending meser bom we kage naon bom keur naon celina bom tuman kena hancur otakna teh si goblok mewah huluan tinggal lieur aing nyangakeun semua pangabaktos Gusti ai ditarima sia teh naonana iya naonana aduh wey kait aduh si anjing alah ketika aing merongnya segedeng deui teh merong rek aing merong wah ini kita hari-hari kayak goblok atuh si tidak acan karek kita derajat ayo jangan malu-malu cepatlah aku menunggumu sayang sayang Elgio lihat mama ciluk wah we merok elah ngaranna Elgio bapana LPG panjatuh sok lalajo aing dina YouTube aing mah apalan ka si ieu mah teh urus di nampu itu songot sia bo bangke songot sia bo bangke
alhamdulillah alhamdulillah sungguh mau bangke alhamdulillah tersangka geuning ya Allah kamari kurban teu nu kurban sungguh siap mau bangke dulu itu sabaraha hiji awanu kurban Allah dua alhamdulillah kurban doma luar biasa bagja tersangka geuning maneh tidak aing nyaho bangsa hayam baheula teh ayeuna geus bisa kurban teu mere daging ka urang eueuh geuning ka urang dagingna daweuh nu kurban anjing sungguh sia mau bangke nyaraos anjing bangke raos atuh daging doma maka resep disim abdi alhamdulillah mudah-mudahan kurbana ditampi ku Allah Subhanahu wa taala kumaha sia wajib amin amin mudah-mudahan alhamdulillah bisa enggak belan sumohon naonana toh Gusti tinggal geuningan sanajan gaji saeutik ka dikumpul-kumpul mapan urang teu bisa kurban nya masya amin amin sagarupa belan sumohon naonana tah eta sagarupa ge urang daek nabung mah geuningan nya bayangkeun ari motor bisa kabeuli urang teh ari kurban henteu tah urang teh naonana sumohon tah eta diuk hatur nuhun Bapak mung yakangan nos rahmat mitulung pangeran oh Bapak Adit nuhun Bapak Adit nuhun oh Bapak Adit diuk dan nangtung wae mah cangkeul endor bini nya ini aya maneh aji goblok babaturan aing eueuh nu normal sieu irungna gede si ieu leutik pongpet anjing paingan ngomongna kitu anjing aduh anjing iwati aing nu normal anjing Persibu munggung ngeunang yang hirikeun matur mah goblok ngabina-bina deui makanya enggeuk wehelan kitu yang hirikeun aing demi ngeunah deui berarti maneh teh ngahina ka aing lamun maneh ngahina ka batur bakal dihinakeun deui ku batur lain naon teh kasajaha wae teh ngahina ge ngabina-bina deui beda aing ngomong ieu beda irung aing ieu aing mah disyukurkeun aing mah disyukurkeun kumaha disyukurkeun aing mah sanajan irung ieu ngomong ieu nu penting hirup jeung di batan irung normal ngomong normal tapi modal anjing dengekeun anjing gede puluh hampura di baheula neneh ka aing nih aing anu mah teu bisa siapa sanahiung kareda apik ku aing kana hampura ulah sakali-kali deui aing enak Bapak Adit mieu teh Bapak Adit nyawer ka aing siapa nyawer ka aing ngahina babatura teh tengah nih gus hari mana ngaran saha ngaran urang unyuk saha unyuk oh usuk lain unyuk oh ucup lain unyuk uyuk manginum lek eta uyuk unyuk oh udud mangelepus unyuk oh lukut anjing jung kasar goblok ya lukut mah paranti nyainina
Saha tuh seteh? jelas Oh nyuk. Oh Suherman. Nah eta bener. Jauh goblok si tina ucup jadi Suherman. Pan ngaran urang teh ucup Suherman. Nah siapa yang ngajawab mula dengekeun heula. Oh ucup Suherman, bener. Urang mana? Cikuya. Oh urang Cikuya, bener. Ari pagawean mana? Pagawean urang. Heeh, ukat uut. Dagang uut. Lain dagang uut, ukat uut. Oh ngurut nu burut. Dengekeun anjing. Ngurut nu burut mah di sana. Kumaha? Hop. Nah apa? Pan aing uhi murut. Naon atuh ukat uut. Ukat kukut. Nah eta bener. Siapa budeg? Jamat di budeg si mangga hina wae kebatur majarkeun si itu indungna aja irung teh gede-gede teuing anjing. Da umum palingan irung aing kieu beak pun hieu. Oh jadi mana teh kukat kukut, ukat ngukut. Ngukut naon? Yang ngukut hanya naon mah nya mitoha di ngukut. Sesatuan naon wae? Domba tuloy ayam manuk di ngukut ku urang. Ngelenti di ngukut ku urang. Gajah. Aya teu mikir aing ngukut gajah. Teu mikir aing teh kontrakan teh 2 ka 3. Lamun aing ngukut gajah ajah di jero aing di mana? Makanya di jero lemari 4. Gajah ge meureun moal sahari nangtung we meureun. Geus ku pasio geus. Oh naon di hayam? Nyap dikukut kurang. Sapi dikukut kurang. Entok dikukut ku urang. Muning dikukut ku urang. Bebek anjing. Picilakaan naon? Naon-naon maka jeung cilakan teh ngukut bebek. Nyebutna belum. Nyebutna kumaha? Teu ngurus bebek, lain teu ngurus di mah ge aya opan urang. Naon? Heuh eta? Oh bebek? Heuna teu ngukut bebek, ngukut gobok urang nih. Da naon? Mung we ngomongna. Nah make mung, ya apa nya mah normal nyebut eta, ami nyebut eta ibu-ibu. Kamu kai. Nah, ya mah ngobrol. Ha bebek mung ah. Gara sok ejah kusinya. Ejah kumaha eta? Oh deja. Heeh. Ebe ak bebek. Sok mana? Dengekeun dia. Geus.